Bismillahirrahmanirrahim. Yurma fi'il mudhari majhul ghairi asal. Anu asal nama yurma tuluy ditukerkeun iya kana alif. Karena hirupna iya tumiba sabada fatha. Terus nulisna alif dirupakeun kana iya. Anu sok disebut ku iya ilhaq tea. Elatna karena supaya nuduhkeun asalna alif teh nyaeta iya. Jadi yurma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ilmihi amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Romyan ngasakeun lapad romyan. Romyan masdar anu jurusan asal. Lapad romyan teh segatna masdar kalebetkeun kana kalimah asal. Berarti teu tiasa diasalkeun da asal. Romyan masdar asal. Naon sababna pangna asal. Naon sababna pangna asal. Tanda tanya. Ku sabab aya iya diharkatan. Tumiba sabada harap soheh bari paeh. Lapad romyan segatna masdar kalebetkeun kalimah asal. Pertanyaanana naon sababna pangna disebat kalimah asal. Ku sabab dina lapad romyan teh aya harap iya nu cicing ditungtung bari di barisan. Tumiba sabada harap soheh anu paeh nyaeta mim. Eta tanda tanyana. Jawabna ku sabab lamun dipindahkeun harkatna iya kana mim, ku sabab lamun dipindahkeun harkatna iya kana mim eta matak paeh akhirna isi mu'rob. Lamun harkatna iya tanwin jabar teh dialihkeun kana harap mim, maka eta teh nyababkeun kana paehna harap anu aya ditungtung nyaeta iya teh. Sedeukeun romyan teh kalebetkeun kana kalimah mu'rob. Tina babagian kalimah nu dua teh hiji mu'rob kadua mabni. Maka macana jadi romani. Jadi mim na ditanwinan mae kana iya romani gitu. Saterusna kapan aya anu paeh akhirna isi mu'rob oge tanda tanya. Seperti lapad pata. Jawabanana meureun bae eta mah disebat isim maksur. Meureun bae eta mah disebat isim maksur. Nah, itu nya tah sakitulah. Baca.
sohiba sabada harap sohiba rifainya eta mim Hengku sabab lamun dipindahkan harkatna iya kana mim eta mata pae akhirna isi murab maka macana jadi romanai saterusna kapan aya anu pae akhirna isi murab oge seperti lafaz patah eueureun bae eta mah disebut isim maksud